Sampurasun barudak anu di bumi, pamiarsa anu sok nongton Caki. Kumaha daramang dinten ieu? Puji Gusti daramangnya sarehat palalinter barudaknya gartol diajar. Tepang deui yeuh sareng Ma Entin dina acara Caki carita kitab suci. Dinten ieu emak bade medar hiji kebiasaan atanapi hiji sifat aya dina kebiasaan jalmi nyaeta sok aya anu sirik. Tah kumaha saur kitab suci cenah cariosna barudak. Aya papatah anu nyabatkeun kieu, sifatna kanyaah teh sabar jeung alus budi teu sirikan, teu gumede, henteu takabur. Tah eta carios kitab suci. Engke aya contona kumaha ari anu sok sirik teh nya ke urang Bandungan. Tah gitu geuning barudak nya matak urang teh ulah sok sirik ku kaayaan batur, tapi urang kedah muji syukur kana naon anu aya. Entong ningali batur batur mah mancung hayang mancung, muji syukur aya pangamungan keneh. Tah kitu nya contona siga nu tadi ai sirik mah tungtungna teh matak tegeunaheun. Sakitu heula nya urang diajar sasarengan ulah sok sirikan. Cak deui ka dieu heula carios kitab suci dina dinten ieu. Tepang deui sareng Ma Entin dina carios anu sanesna. Hatur nuhun permios.